Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, like, komen sareng share YouTube Incu Abah Kreator, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sabaraha. Kantunawan syahadatain kanut kihi bi syahadataini kantun eta kantun wahuma asyhadu alla ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuma sareng ari itu syahadatain eta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadatain teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa huma ta itu syahadataini eta yajibani wajib duanana alal mukallafi ka mukallaf non annutku ngucapkeunana bihima kana itu syahadatain. Wa yafhamu jeung paham itu si mukallaf teh makna huma kana maknana itu syahadatain. Wayang takidu jeung nekadkeun itu si mukallaf huma kana itu syahadatain itiqadan jaziman kalan patekadan anu pasti. Bihai sulatu zalziluhu sakila-kila teu ngagenjlongkeun kana itu ka itu si mukallaf non asyukuku pirang-pirang kamangmangan wal auhamu jeung pirang-pirang sangka salah. Tah kan. Jadi syahadat dua teh wajib diucapkeunana jeung wajib paham jeung wajib nekadkeun kana makna syahadatain tak kitu. Matak syahadat teh perlu dipelajari kurang sing bener ka. Bahasana asyhadu ayeuna mogaan harti syahadat kudu disaksi ku batur. Lain asyhadu lain disaksi ku batur, urang nanyaksi ka Allah. Asyhadu teh kan musyahadah. Jadi mun hek dilogatan ku ahli hakikat mah asyhadu alla ilaha illallah teh gitu nyaksi sirkuring kana ilahun tetep di Allah salian ti Allah teu boga ilahun tak kitu asyhadu alla ilaha illallah teh ngan teu pati sanggup nyaksi kana ilahun teu apal ilahun teh pusatna rububiyah jeung rahmaniyah. Lamun ningali hiji-hijina rububiyah jeung rahmaniyah. Tina rububiyah ya perkara nu goreng, tina rahmaniyah ya perkara nu alus. Allah ngadamel nu alus, Allah ngadamel nu goreng. Khairihi wa syarrihi minallah. Ngan nu goreng tina rububiyah, nu alus tina rahmaniyah. Lamun disekaliguskeun ditingali rahmaniyah jeung rububiyah, ilahiyah kan. Jadi kabeh makhluk taat ka Allah. Nu dijieun goreng-goreng, nu dijieun alus ku Allah. Ilahiyah tanyaksi ya urang teh nyaksi kadat Allah wungkul nu boga ilahun salian dat Allah teu boga ilahun eta mana hakikat asyhadu alla ilaha illallah teh Kang. Waduh teu nepi aing kana tajalli mah. Kadanya taroki Kang nu matak syahadat teh kudu bari taroki gitu. Ari taroki teh naon Kang? At-tanaqulu fil ahwal. Aya bahasa dina hakikat taroki, tadali, tadani, tawali, talaki kan. Tanu sok lieur teh ngaji hakikat teh teu apal bahasa eta kan. Talaki naon talaki. Tadani naon tadani teh kan. Tah penting nyahokeun nu eta kan. Jadi urang kudu taroki kan ka Allah. Taroki teh at-tanaqulu fil ahwal. Wal maqamat wal ma'arif. Pundah pindah tina makom nu handap kana makom nu luhur. Tina muhadarah pindah kana mukasafah, tina mukasafah pindah kana muayana. Lamun saumur hirup cicing we dina makom muhadarah eta naik lain. Nu naik mah naik deui nepi ka musyahadah ka. Gitu kan. Matak ayat taholli, ayat tahalli, ayat tajalli, ayat tadani,
Aya tadali, aya taroki, talaki, tawali. Eta tak hungkul mimitina. Ya penting bahasa itu apal. Taholi. Ari taholi teh Kang anu gampang we. Al-i'radu an kulli madunahu. Hate ngabalieur, hate kosong tilian Allah. Jadi eueuh tempat pikeun dina hate urang pikeun lian Allah, eueuh sawah, eueuh muning, eueuh duit, eueuh nanaon. Atuh di sawah jeung muning eta mah sabat beheung ka luhur. Dipikir ku otak, ditempok ku panon, ka kuping ku cepil, diucapkeun ku lisan, nah hate eueuh. Ari urang ari ngomongkeun muning, hate sok nempok kana muning. Iya dah hate tuturuti kana panca indra. Kudu mujawir kan. Lisan nyaritakeun dunya, hate ka Allah. Nu nyieun dunya. Cabab ieu nu kapanggih ku panca indra asar hafal Allah. Ngaran eling ti atuh Kang, ieu asar hafal Allah. Berarti aya jeronana aya afal, aya sifat, aya dat. Tak diajar nempok ka sajeroeun, can bisa tajali asma wa sifat, tajali afal atuh. Lebah usik leungeun Allah ngusikeun, lebah cicing Allah nyicingkeun. Kitu Kang. Lamun urang cicing, ingat ya, ingat teh heula aya nama. Yen ieu cicing teh Allah nu nyicingkeun eta eling kakara Kang. Ieu mah aing cicing, aing usik ka Allah na poho. Eling teu Kang? Teu cisok. Heulaanan mah kitu we ulah jauh-jauh heula tuh. Takholli teh keur bebersih hate ti surah akwat. Jadi berusaha lamun nyaritakeun sawah hate ulah nepi kana sawah. Hate sawah tong nepi kana hate. Itu Kang. Ulah nepi. Pan anu maca Quran ge Qur'anna teu nepi kana hate. Samat le tahungkul. Nah, hari urang ngomongkeun sawah nepi kana hate. Tah gitu Kang. Takholi. Atuh takholi teh ngabalieurna hate tilian Allah. Anu enteng we Kang. Eta nana panjang definisina mah. Ngan ke jadi lieur Kang. Nu anu enteng we nu ringkas-ringkas bahasan. Tahali naon? Tazyinun nafsi bisifatil mahmudah. Nafsu orang sifatna ganti kuno alus. Lawamah ammaroh ganti kumulhamah, kumutmainnah, kurodiyah, mardiyah, kamilah. Ganti. Cek urang mah kitu Kang, lamun urang sok aya kahayang, diusahakeun hayang teh ulah kanu goreng, kanu alus-alus. Kitu we heula. Hayang naon? Hayang salat. Hayang naon? Hayang sedekah kami toha alus. Bener Kang? Ieu mah lain hayang naon sia? Hayang maling domba baturul. Atuh kitu we Kang, tahli teh heula mimiti namanya. Ulah nu riweuh-riweuh lah anu lamun aya hayang teh kana alus. Jadi mun nafsu teh hayang pan identikna jeung kahayang, padahal mah nafsu teh anu alus. Nu hayang salat nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah mah moal hayang salat. Nafsu mutmainnah, nafsu mulhamah. Ngan ari nafsu mulhamah mah hayang salat nganna salatna can betah. Maksa keneh salat teh. Matak sok keheul kana maca surat panjang ge mah. Can betah na salat. Ari mutmainnah mah geus betah. Mun maca salat waqiah teh imam ponok teuing nyebutna. Sabab nikmat. Ari urang tinu nikmat sok hayang pisah tara. Urang boga duit nikmat, hayang pisah tina duit. Tak gitu Kang. Nu matak zikir ge mung pisah, zikir nu kahiji narika nu kadua, narika nu katilu terus sabab nikmat. Gitu Kang. Eta mutmainnah eta. Hartina mun nafsu manusia mah boga nafsu kabeh. Ngan nafsu ganti ku sifat anu alus eta tahali gitu kan. Tuluy tajalli mah mayan kasifulil qulub. Hate nu caang ku nur Allah ningali ta eta tajalli ka hadrat Allah. Jadi ningalina hate ka hadrat Allah gara-gara aya nur Allah. Ya Kang lamun di diri urang teu aya nur Allah saeutik-tik acan moal datang kana perkara anu Allah ridho moal. Akang ngaos sumbing ka dieu ayeuna tadi bawa ku nur Allah mun eueuh nur Allahan mah cadu moal bisa datang ka dieu.
Ngising geus naik kana motor tekor na tikungan kalah ka puskesmas ka sekung. Lain kana ngaji dakwah nur Allahan moal nepi pitulung Allah mah Kang kana pengajian. Mata kurang kudu syukuran unggal Jumat ngaji muga-muga nur Allahna dituluykeun. Gitu kakara aya nur hadir, nur ta'alum, nur amal, nur ikhlas, nur wusul ka ditu nama. Gitu lamun can nepi muga-muga guru nulungan urang. Amin. Gitu guys. Sabab murid dina tangan guru, tanggung jawab guru murid maka. Matak guru lamun aya murid nu maot daratang ka barjah nulungan. Mapatahan kan, mandro buka jawab ku maneh Allahu Rabbi. Geuning bisa guru bet ka barjah can maot oge. Boro-boro ka barjah guru mah rohanina kamustawan ge nepi. Barjah mah we dia tukang barjah, mimiti malakut. Tungtung malakut lohil mahfud tidinya naik jabarut rop-rop mustawan parisa kiai nepi kadinya nu ahli wusul mah Kang barjah mah deket mun ti abdi mah ti Ciawi reka Bandung digentong barjah deket Kang sabe akang hayang apa barjah sabe ditueun alam jin alam dunia dibagi dua alam dunia rasa dohir alam manusia alam dunia rasa batin alam jin sajeroan alam jin alam barjah deket Kang matak nu maot teh keur di barjah di dinya. Geus leuwih matak jeung cenah geus langkung ti payun. Eta teh geus di barjah. Ayeuna kakara di barjah can aya nu waas can. Di barjah. Matak para ulama di barjah ririungan. Jeung para ulama deui. Ahli usul jeung ahli usul deui. Muga-muga sing jadi dua ieu Kang. Memeh pupus abah teh tilu dinten deui. Sasauran itu abuya jeung apa toto nyalampeur wae cenah ka dieu teh. Wah geus teg wah rek maot abah teh. Jadi ahli-ahli barjah geus ngadaraguan nyalampeur wae teh sinaja. Abuya Zakaria Ansori apa toto. Engke ge di ditu di barjah ge ririungan Kang sarua kos di dieu di dunya. Tukang ngaji jeung tukang ngaji ulin. Anu ahli ibadah jeung ahli ibadah bener. Rasulullah ditaros ku bedewi orang Arab. Ya Rasulullah iraha kiamah teh. Cek Rasul balik nanya, ari kitu geus boga amal naon maneh keur bekal kiamah. Kumaha cek eta bedewi teu gaduhna naon Rasul abdi mah salat sok ngalaweung wae ieu teh. Teu dekeun bener. Teu gaduh amal kasayan abdi mah. Ngan gaduh teh hate abdi cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu modal abdi salat can bener, ilmu bodoh kene abdi. Amal soleh teu seueur. Kumaha Rasul ngajawab? Gitu. Al mar'u ma'aman ahabbahu. Jelema mah engke babarengan jeung anu manehna mikaresep. Urang resep ka guru bareng jeung guru di barjah gengke. Mantak urang ngaji kana ieu kitab, mahabbah ka musannif, mahabbah kana ilmuna. Bareng ke di barjah jeung guru-guru urang harariung. Amin Kang. Pangpolieun amal sorangan teu boga atuh. Milu-milu ngariungkeun we pang tukangna gengke nya. Asal ngariung lamun jeung Abu Jahal panghareupna ge tong-tong. Jeung kiai ngariung urang di barjah. Maka silih tulungan. Ayeuna ge murid jeung guru silih tulungan pan di dunia, bener ka? Tak gitu Kang, geus tuluykeun Kang. Tadani, naon tadani mi'rajul muqarrabin. Naikna muqarrabin, nu geus di hadrat Allah, naik deui ka hadrat Allah. Sabab hadrat Allah teh derajat-derajat, jabarut, rop-rop, mustawan, kabakosen. Nu awadna, geus ti awadna balik deui ka jabarut. Ti jabarut naik deui, tah naik deui na teh tadani disebutna Kang. Nugas di hadrat Allah naik ke hadrat Allah. Rasulullah keur Isra teh di hadrat Allah. Mi'raj tadani. Kade ulah tadi disangka candi Allah sehingga naik heula ka karep papanggih jeung Allah. Salah Rasulullah diartikeun kitu. Keur berangkat ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, Rasul mah geus di hadrat Allah. Kunaon make aya basa naik atuh? Tadi tadani. Terang kada nih. Jadi nunggu di hadrat Allah naik deui kana leuwih luhur ka hadrat Allah, lebih deket deui. Eta bahasa deket kudu ditakwil, lamun deketna seperti deket urang jeung Ki Umar atau jeung Ki Bakar, tak eta mu'tazilah deui wae ngamaknana.
Matak loba nu ngartikeun Isra Mi'raj jaradi Mu'tazilah kan. Papangi Muhammad jeung Allah, itu Allah ieu Muhammad pahareup-hareup jadi Mu'tazilah kan. Atuh kas Ki Umar jeung Ki Bakar ngabayangkeun kitu Mu'tazilah eta jalma anu rajaban. Lamun nerangkeunana salah, kudu apal kana tujuan mutakalim. Muhammad papangi jeung Allah teh kumaha maknana si sok? Mun teu ngarti kana tadani, mun teu ngarti kana wusul tajalidat, moal bisa ngamaknaan Muhammad papangi jeung Allah. Ngamaknaan naikna geus salah. Jadi tadina Muhammad candi Allah keur Isra mah. Tuluy naik. Nya aya Rasul mahjub. Teu kaharti. Keur Isra ge geus di hadrat Allah tajalli ka Allah. Geuning ayeuna make naik. Naik teh Kang, naik kana makom nu leuwih luhur di hadrat Allah. Mana? Rob-rob mustawan qoba kosen aw adna eta di hadrat Allah kabeh eta Kang. Geus tulikeun Kang. Aya tadali. Tadali ma nuzulul muqarrabin. Anu geus tajallidat balik deui ka dieu kana sifat. Tadi mah teu ngabandungan makhluk aya eueuh. Sifat Allah ge teu kabandungan, murni dat Allah hungkul nu kasaksi, sifat apal ge teu kabandungan. Balik deui ingat deui kana apal jeung sifatna Allah. Ingat deui ka makhluk teh eueuh. Tah eta disebutna tadalli eta Kang. Nuzulul muqarrabin. Taroki naon? Entos tadi at-tanaqqulu fil ahwali wal maqam. Talaki naon? Akhduma yaridu minal haqqi ilaika. Urang narima nur Allah. Eta talaki disebutna nu nampak warid ilahi teh. Talaki. Matak jalma anu henteu aya nur Allahan maka teu darekeun ngaji bab Allah, teu darekeun. Tapi lamun ega anu geus aya nur Allahan mah di nahatena hayangeun nyaho ka Allah nu can nyaho ge. Matak dina kitab Syekh Abdul Muhyi ya Kang ya bahasana. Kusim kuring sok dimutolaah. Da ceuk turunanana ya cenah jangan mere kitab. Ngan ka dieu mah apal asak we cenah gitu. Saeunaon macan hese sulit ieu teh. Apal asakna we cenah ari ngaji ka dieu Rajab Mulud mitak sok pamijahan. Kuncen sok eta ngulam. Tak gitu kan. Eta dina kitab Syekh Abdul Muhyi kan. Disarukeun la ya'rifullaha illallahu la yatlubullaha illallahu moal neangan Allah kecuali Allah. Naon maknana Kang? Nu dina hate aya nur Allah, nu teu nyaho Allah hayang nyaho ka Allah. Jalma nu wah nur Allahan mah kajen pinter sakidapna ge puguh hate mahjub ge mung nyaho ka Allah. Malah rek ngaji ge jero teuing. Mung ngajina ge wah nur Allahan. Itu moal nyaho ka Allah kecuali aya nur Allah dina hate. Allah ngadatangkeun nur Allah, hate urang jadi nyaho ka Allah. Matak ilmuna laduni, ilmu nyaho ka Allah maka lain ilmu tatalaran, ilmu dauqiyah. Ilmu wahbiyah nyaho ka Allah. Gitu kan. Lain ilmu tatalaran, lamun ilmu tatalaran nu pinter otakna kudu leuwih nyaho ka Allah. Tak gitu. Tawali bisa berhiji Kang apal ibaratnya. Ari tawali naon? Ruju'uka ilaika minhu. Tadina majdub teu inget kana diri, inget deui balik kana diri. Eta tawali disebutna Kang. Istilah dina ilmu hakikat teh. Ya ku abdi diterangkeun teh akang supaya ulah bingung ke ajengan mun nyaritakeun tawali, talaki, taroki. Pan aya anu riweuh naon taroki teh. Jadi kawas budak PAUD ngadengikeun profesor pidato. Make bahasa populer, observasi teu ngarti aing mah. Bahasana teu ngartieun, da can ngaji bab populer, bisa ngomong ge untung budak PAUD mah. Mal paham Kang, mata lamun anu tara ngaji ilmu hakikat ngadengikeun pidato ahli hakikat puyeng. Puyeng Kang, naon sama teu wawuh kana ibarat. Batur nyaritakeun inkisab teu apal inkisab. Naon inkisab teh? Batur nyaritakeun tadalli teu apal tadalli, nyaritakeun taroki teu apal taroki. Itu ari keur nu ngaji hakikat mah Mi'raj Rasul teh tadani langsung paham. Sabab tadani teh di alaman kumanehna ngaran tadani. Tak kitu kan. Moal hayang nyaho ka Allah kecuali jalma nu dina hatena aya geus nur Allah. Kajeun can nyaho geus aya nur Allah. Boga bibit iman ceuk bahasa guru. Tak kitu kan.
Tak ieu syahadat teh Kang aya 3 tingkat Kang. Syahadat aya 3 tingkat. Kahiji. Aya nu ngucapkeun syahadat teu paham kana makna ngan ukur sakadar terangkan harti. Jadi harti syahadat teh apal di logatan syahadat. Aya nu kitu dibacakeun syahadatna. Hiji tah mahjubin eta Kang. Kadua, aya nu ngucapkeun syahadat bari paham kana makna ngan can daukiyah dina makna. Paham kana makna maka. Jadi nyaksi kana ilahun tetap di dat Allah dilian ilahun Allah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anjeunna ngabogaan keyakinan yen Muhammad nu hakikatna Muhammad bibit sakabeh makhluk utusan Allah. Kitu cek hakikat mah, ieu mah lain Muhammad bin Abdullah turunan Adnan kakasih eta Rasulullah. Eta ge syahadat, ngan eta syahadat awam disebutna. Gitu sabab sabenerna mah Kang ngawawuhkeun ka Muhammad teh supaya bener syahadat. Matak diperingati Maulid Nabi teh supaya kenal ka Muhammad. Muhammad matak wajib nganyahokeun turunan Muhammad teh. Nu teu nyaho turunan Muhammad teu jadi syahadatna Kang. Enggak apa. Wajib asa teu piranya Muhammad bin kieu ya Kang anu hese Muhammad bin Abdullah turunan Adnan. Kitu we geus di ditu. Apal kan antara eta jeung ka ditu urang, apal. Moal nyalahan. Lain paya Muhammad urang Arab, loba urang Arab Muhammad. Bener Kang. Muhammad urang Arab, Abdullah turunan Adnan, eta bisa ditiru Kang. Aing rek ngaku nabi. Buyut aing rek diganti Adnan ngaranna. Bapak rek ganti Abdullah padahal Zaid tadina. Ganti bisa ditiru. Tapi nu moal bisa ditiru mah Muhammad hakikatul Muhammadiyahna bibit sakabeh makhluk. Eta moal bisa. Mata waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hate nekadkeun Muhammad bin Abdullah anu turunan Adnan utusan Allah teh bari ningali tajalli kana naon? Kana sifat hakikatna Muhammad. Nur hakikatil Muhammad. Kulantaran teu bisa ningali kadinya kecuali ahli mukasafah, ahli tajalli, maka kernu awamah nekadkeun Muhammad bin Abdullah turunan Adnan. Eta utusan tak kitu Kang. Aya nu geus ngarti nepi kadinya, tapi dawa kian can tajalli kana ilahunna Allah teh di Allah. Kasaksieun teh ilahun Allah di makhluk. Teu kasaksi, sakapeung masuk ilahun teh aya di makhluk. Gara-gara boga duit aing nepi ka Mekah. Jadi ilahunna duit. Bener kan? Gitu, gara-gara boga duit aing jadi sawah kabeuli. Poho ka Allah. Nyebutkan sawah boga duit, kabeuli sawah, tapi teu poho ka Allah na muraqabah, teu jadi batal iman. Tapi lamun bari poho ka Allah cisokan. Nekadkeun ilahun teh aya dina duit cakapeung. Ilahun di diri urang. Sakapeung ka anak sia lamun teu ku aing mah dibere. Moal jadina naon? Eta keur ngaku jadi pangeran. Ilahun aya di urang. Itu maneh bisa jadi jalma teh ku aing sia teh kade Kang. Ilahun aya di makhluk. Eueuh nu boga sifat ilahun kecuali dat Allah. Kuduna kitu. Ngarti ngan daok kieu tajali encan. Matak di nu kadua. Macakeun ngucapkeun syahadat, paham kana makna tapi can daokiyah. Tapi sanajan can daokiyah keur lempang menuju daokiyah taroki jeung suluk. Eta syahadatna salikin. Ari urang lebah mana kira-kira? Nah, ngarangke balik ka lemur teh ungut-ungutan serangan bari ceurik. Bari ceurik aing ti baheula syahadat can nepi geuningan. Itu. Aya nu katilu Kang, syahadat wasilin arifin. Syahadat wasilin arifin, syahadat wasilin mah nya Kang. Ari wasilin teh arif Kang, ngan can sampurna kaarifanana dina makom wasilin teh. Makom tajalli kana apa? Tajalli kana sifat. Eta wasilin. Ngucapkeun syahadatna bener, paham kana maknana, daukiyah hartina tajalli kana ilahun aya di dat Allah, dilian Allah eueuh ilahun. Ta eta syahadatna syahadat munjin ceuk basa eta mah Kang. Syahadat arifin. Eta ta syahadat nu nyalametkeun jalma nu ngucapkeunna teh Kang. Anu dina
dawuhan Rasul sapalihna aya dina kitab si Abdul Muhyi kabaca ku Sim Kuring. Di mana jalma ngucapkeun la ilaha illallah ta kholison mukhlison. Saha anu tajalli kana ilahun tetap di dat Allah. Itu. Maka hancur 4.000 dosa gede ku sakali maca syahadat. Lamun 10 balik 100 balik la ilaha illallah la ilaha illallah bari tajalli 100 kali 4.000 sabaraha? Hancur dosa gede. Eta dawuh Rasul kan? Tuh Rasul. Lain payah ngucapkeun nu ngucapkeunna daukiyah dina mana saha? Syahadat. Maka aya 3, syahadat mahjubin, syahadat salikin, syahadat arifin. Kabagi 3. Ngan teh handap heula urang ulah mikiran arifin heula Kang. Taroki heula tang teu syahadatna dina salikin. Geus susul syahadatna dina arifin. Tapi dina fikihna ge perlu urang terang. Syahadat teh Kang ulah payah diucapkeun. Aya fardu syahadat, aya rukun syahadat, aya syarat sahna syahadat. Fardu syahadat Kang. Fardu syahadat teh aya 2. Kahiji ngucapkeun ku lisan, kadua ngabenerkeun ku hate. Eta fardu syahadat. Kudu perlu apal urang Kang. Maca syahadat bari ngabenerkeun hate kana mana syahadat teh. Gitu. Aya ngucapkeun syahadat teu ngabenerkeun kana mana syahadatna. Nah, jadi 2, ngabenerkeun ku hate, ngucapkeun ku lisan. Eta fardu syahadat. Rukun syahadat aya 4. Netepkeun kana aya dat Allah, sifat Allah, apal Allah, netepkeun kana benerna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad jadi utusan Allah. Eta rukun syahadat 4. Syarat sah syahadat. Kahiji nganyahokeun, kadua ngucapkeun, katilu ngabenerkeun, kaopat ngamalkeun. Eta syarat sah syahadat. Mun eueuh syarat eta teu sah syahadatna. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi tara salat. Jadi syahadatna teu batal. Nah gitu. Anu ngaruksak syahadat 4. Hiji kupur, 2 musyrik, 3 sak, 4 murtad. Batal syahadat ku eta awas. Jadi mun aya ragu buru-buru datang ke kiai, ieu teh aya ragu kiai. Atawa aya sak. Mata kieu dina syahadat teh ya Kang dina zikir la ilaha illallah teh tingali ceuk ahli alat. Di mana dina hiji kalam kumpul nafi jeung istisna yufidul qasra. Maedahkeun kana mana? Qasar. La ilaha illallah. La nafi illa istisna. Maedahkeun kana mana qasar? Ari qasar Kang, aya qasar qalab, aya qasar ta'yin, aya qasar ifrad. 3 makna qasar. Ari urang rek dikir la ilaha illallah sok dihartikeun heula makna qasar. Osok kitu tah. Atau janji gerut we la ilaha illallah. Teu paham kana makna teh. Kulantaran maca la ilaha illallah teu paham kana makna teu jadi dangdanan kana hate. Musyrik anger, sak anger. Itu aya qasar qalab. Qalab ngabalikeun nu tadina netepkeun duit mere manfaat aya nama Allah. Eta qasar qalab la ilaha illallah nu boga ilahun kecuali Allah. Tadi mah manfaat duit teh. In mah ulah datang manfaat ti Allah kabeh. Salian Allah teh bisa mere manfaat. Tak kitu Kang. Qasar qalab, qasar ta'yin ayeuna. Ari qasar ta'yin naon sak. Bingung, ieu teh ilahun teh di Allah teh. Anu sak qasar ta'yin. Ucapkeun la ilaha illallah. Lamun boga panyakit sak dina hate la ilaha illallah dikirna makna qasar ta'yin. Lamun boga musyrik ka Allah percaya, kalian Allah percaya kana tali Roma, kana apel jin percaya. Walah la ilaha illallah na qasar ifrad, kosongkeun tina percaya ka tali Roma, kumpulkeun kabeh yakin ka Allah. Eta qasar ifrad disebutna kan. Eta dikir la ilaha illallah. Mereka dikir tetangsukeun qasar ta'yin, qasar ifrad, qasar qalab. Mun boga panyakit kupur urang kupur mah teu aya yakin ka Allah la ilaha illallah make qasar qalab. Nu tadina ditetepkeun ilahun di makhluk ayeuna mah di Allah.
Lamun mang kosor tayin. Nu tadi ragu. Ya tadi Allah bener ilahun teh. Taksukan di Allah. Tak gitu Kang. Jadi kumaha penyakit dina hate urang, maka dzikir la ilaha illallah maknaan ku urang rek kosor kolab, kosor tayin, kosor ifrad. Eta kakara la ilaha illallah dina maqam am eta teh Kang. Lain dina maqam busul. Dina maqam busul mah asyhadu alla ilaha illallah teh keur asyhadu alla ilaha maqam bako illallah maqam panah batur mah Kang. Walah panjang riwayatnya. Geus penting mah tah nu ngaruksak iman teh kade tah eta Kang. Kufur, musyrik, sak, murtad. Kasampurnaan syahadat opat, kasampurnaana. Hiji nganyahokeun, kadua ngucapkeun, katilu ngabenerkeun, kaopat ngayakinkeun. Sakitu kasampurnaan syahadat. Tah geus terang, apal rukun syahadat, fardu syahadat, syarat sahna syahadat. Bareto mah urang maca syahadat can apa rukun syahadat. Maka diulang-ulang di ku urang. Syahadat teh Kang. Wiridan masih setting syahadat teh Kang. Geus. Namun urang yakin can bener bareto syahadat teh terus syahadat. Geus. Ulah make hijib Robi, hijib Nasri, ari syahadat teh bener. Mending keneh latihan syahadat aing terus lah. Kosor tayin kieu praktekeun waktu zikir. Tak gitu Kang. Eta syahadat. Wallahu alam. 7:30 hapunten kasadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang minat baju tauhid host dengan quote tong poho jalan balik ke Allah tina rupa sora jeung rasa bisa hubungi nomor admin di WhatsApp 082 262 118803 atau di deskripsi video. Hatur nuhun.